Oh, bener-bener sayur. Ah, mohon atuh, Cak. Mohon aja, Pak. Ayo. Jadi rumah tuh, apa tuh cucu kumaha sakit urang can mami. Ih, kumaha sakit mah teh nyiut itu masak teh. Untung ang macanda aja, Cak. Si Ucu ih. Cucu lah tadi teh pamajikan paromanya. Aduh gayana meni alus. Ih, anu baku putus tapi. Aduh, ka bener. Lucu ka bener, Cu. Kali itu mah Ieu urang mah teu amitnya, Cucu. Ih, Urang mah gaya urang mah biasa we tinggal ibu biasa, Cucu. Dalam standar we. Nuhun, Cucu. Pak, mama yang motor anyar tuh nalin ibu-ibu sajen mah motornya alanya dari mama rabi. Engke atuh mah da bapakna teu aya acisna, da kan yang sorangan ekonomi urang kerturun. Atuh sakeun Pak. Duh, parusingan. Duh, menta motor kasalah kita dibere minjong ka Bang Emok we sugan. Assalamualaikum, Cek. Cek boga kenalan Bang Emok tuh, Cek. Oh, mun ieu suruh karompok urangnya. Oh, mun atuh. Assalamualaikum, Cak. Bang Emok. Waalaikumsalam, Ibu. Abang. Jadi aya tamu, Mohon Pak abdi Bang Emok. tek aya naon yang minjem duit. Cici Bang. Kalau majikan teh teu ngartikeun salaki pisan. Cek, ini tadi ini sama Mau tadi habis teh minta motor, cuma tadi pasihan, nu penting lah paman pada mah karek balik di kota duitnya kemanakeun. Ih, gini gitunya, Cak. Teuing lah. Emang salakinnya malah kalian. Enggak tuh ada satu orang motor mancing. Ini orang mah cicing-cicing bae nya neng ya. Nya izin neng mah ih. Masa ice ya artis sanes. Laporan ke Ciani. Ciani. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ya amit-amit Eta we emas meni kangen.